ngedongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Ieu nu ngadamel caritana saji. Ieu nu ngadamel caritana di ai. Nah, di ai ieu teh bumina di Amerika. Ya, bagus teh gambarna. Saya teh. Bagus sok anu cerita urang cerita calik sih bagus saya calikna. Tuh tinggal gambarnya nya. Urang bacakeun carita sing saya. Bagus teh. Tuh. Dongeng. Sakali mangsa sakadang monyet ngajakan sakadang kuya metis. Sakadang kuya metis yuk cek sakadang monyet. Metis naon? Cenah tanya sakadang kuya. Metis bonteng, urang ngala di kebon patani. Terus cek si kuya non mau cenah kitu. Tanya sakadang kuya. Terus sakadang monyetna ungguk. Embung sieun beunang ku patani, sakadang kuya ugah. Tong sieun hayu ah, sakadang monyet ngagusur sakadang kuya. Kuyana mana cing? Kuya mana tinggal? Kuyana ieu monyet mana? Monyet anu ieu. Jadi kuya jeung monyet rek ka mana rek naon cenah? Oh. Arek metis. Terus metis naon? Metis bonteng. Terus kan ya sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala bonteng jeung cengek di kebun patani tuluy dipetis. Terus lantaran lada duanana sareukah kumaha cenah? Seuhah lata gitu bisa teh gitu cenah. Terus sahabat sareah gitu torojol patani norojol datang ngolotot ka sakadang kuya jeung sakadang monyet. Sia wani-wani maraneh mau di kebon uing bari mudag sakadang monyet jeung sakadang kuya. Ieu saha? Nah, gambar saya patani ieu kuyana keur di patani kuyana keur di naon? Di udag-udag ku patani. Tuh bagus tuh gambarna. Bagus kan? Hebat ya saya gambarna. Teruskeun tong. Teruskeun teu? Teruskeun deui nya. Terus ngadenge patani datang bari nyareka sakadang monyet buru-buru lompat gitu deh sakadang kuya. Tapi lantaran sakadang kuya lompatna laun jadi patani babari newakna tingali ditewak. Beunang sia patani surak atau ngaraos sakadang kuya. Jadi sakadang kuyana beunang ku sa patani. Terus patani tuluy mau sakadang kuya ka imahna. Terus ngurungan sakadang kuya. Heh, dipencit sia cenah ku uing. Dagoan uing rek ngasah heula bedugna. Cek patani bareng ngeleos ka jero imahna. Sakadang kuya ruas kareureuhnakeun ngadenge kitu teh. Jadi kuyana di mana? Di kurungan, kusaha? Patani. Keur bingung kumaha carana leupas tina kurungan, lar sakadang monyet datang. Ngaliwat bari nyengseurikeun. Sakadang kuya boga ide pas ningali sakadang monyet. Hai sakadang monyet, urang mah dikawinkeun cenah ka anak patani, anak negeulis pisan. Ieu dikawinkeun. Cek sakadang kuya seureuh-seurik gitu. Ieu saha? Nyet, ieu. Kuya. Sakadang kuya rek dikawinkeun ka nu geulis, sakadang monyet tuluy usul. Serius. Sakadang kuya kumaha lamun anjeun geus we indit kabur, bae urang dikurung. Karunya maneh bisi hayang bebas, sakadang monyet ngolok. Sakadang kuya pura-pura embung, tapi sanggeus diolo sababaraha kali ku sakadang monyet, akhirna manehna daek. Ayeuna jadi sakadang monyet nu di jero kurung, sakadang kuya buru-buru ngajleng ka mana cing? Ka walung. Nah, nyalametkeun diri. Terus sakadang monyet reuas pas ningali patani nyambeurkeun bari monon bedog seukeut. Patani oge sarua reuas sabab ningali dina jero kurung lain sakadang kuya, tapi sakadang monyet. Patani kukulutus, hah ari kieu carana mah moal jadi ngadahar daging kuya. Sakadang monyet tambah reuas pas ngadenge patani
Horeng rek maju sakadang kuya, lain rek ngawinkeun ka anak nuge geulis. Sakadang monyet muter otakna jang nyalametkeun diri, akhirna manehna pura-pura papaehan dina jero ku burung. Jadi monyetnya pura-pura paeh. Terus pas ningali sakadang monyet paeh ngagolerna kurung patani, muka pantona kurungna jang mariksa. Pas pantau dibuka, monyetnya kumaha? Berengbeng lompat kabur ninggalkeun patanina moloho. Jadi kumacing intina pesen moralna cerita ieu kahiji, ulah mah mau tekengok nya. Terus yang kaduana ulah ngahianat ka babaturan seperjuangan. Entos cerita Sundana rame teh cerita Sundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.